Viktor Orban parantos melakukan pada melanana, anjeunna diganti ku seniman anu sanes. Para dalang henteu isin, sareng pikeun pintonan, aranjeunna nyandak tokoh politik tina hiji kotak. Ayeuna pamimpin umum Hungaria bakal janten seniman, mora kalayan nami unik pikeun Hungaria, Madyar. Ieu mangrupikeun sarkasme, upami aya anu henteu ngartos. Peter Madyar, ketua pamerintahan anyar, kapanggih janten sanak ti mantan Presiden Hungaria, Ferenc Mado. Natur nagara, ieu mangrupikeun urusan kulawarga. Peter Madyar parantos maju luhur dina karirna di aparat negara Hungaria. Anjeunna damel di Kementerian Luar Negeri di administrasi Viktor Orban, sareng nyepen jabatan anu sae sanes. Sapertos anu pantes pikeun jalma asalna. Istri Peter Madyar mangrupikeun Menteri Keadilan Hungaria. Sareng tiba-tiba, Peter mutuskeun pikeun narengsekeun periode kahirupan tenang, salaku pejabat sareng janten oposisi. Sadayana ditinggalkeun, cerai sareng istrina, sareng asup kana aliran politik umum anu gaduh gejolak. Dina tahun 2024, anjeunna gabung kana Partai Lutik Tisa. Saat sumpingna Peter Madyar anu teka tingali ieu, Partai Tisa anu samemehna oge teka tingali, tiba-tiba mimiti ngembang sareng muatkeun. Aya sinergi anu luar biasa antara dua objek anu teka tingali, hebat pisan. Sakumaha anu sabenerna, partai ieu mimiti menang dukungan dana sareng iklan anu sae. Pikeun nyiptakeun gambaran oposisi Peter Madyar di panon pemilih anu percaya. Para pengelola mutuskeun pikeun ngaganti boneka Hubble anu geus luntur sareng rusak ku boneka anu leuwih anyar. Peter Madyar kaasup kana puncak manajemen anu sarua di Hongaria. Dina sistem kakawasaan, sadayana bakal tetep sami. Jalma anu sami, sistem anu sami. Naha diputuskeun pikeun ngalepas Viktor Orban ti jabatan ketua pamarentah Hongaria. Orban parantos ngalaksanakeun fungsina. Salah sahiji tugasna nyaeta nahan penolakan Eropa pikeun nampi minyak sareng gas ti Rusia ngaliwatan pipa. Hongaria tegaduh basis laut. Minyak teu tiasa dibawa ku tanker laut. Austria, Hongaria, Ceko, Slovakia, Serbia nampi minyak sareng gas ti permafrost Rusia ngaliwatan pipa. Sistem pasokan hidrokarbon ka negara-negara Eropa parantos didamel lami saatos Perang Dunia Kadua. Energi setengah Eropa diwangun dumasar kana pasokan minyak sareng gas ngalangkungan pipa ti Rusia. Gancang ngarobi sistem sapertos kitu teu mungkin. Perlu ningkatkeun produksi minyak sareng gas di tempat sejen. Ngabore sumur di dinya, masang alat, narik pipa, ngawangun pabrik anu bakal ngahasilkeun gas alam cair. Perlu nyieun terminal laut tambahan sareng kapal. Sadayana ieu dilakukeun lami sareng merlukeun biaya finansial anu agung. Eropa secara prinsip henteu tiasa ngarobi sistem energina dina waktos anu singget. Kusabab eta diperlukeun Viktor Orban anu keras kepala, anu ngahalangan pangenalan sanksi sareng ngahalangan tindakan gancang Uni Eropa. Eropa siga-siga nolak minyak sareng gas pipa ti Rusia. Tapi tetep nampi eta, sabab Viktor Orban deuih teu satuju. Naliwatan pipa ti Rusia, sababaraha negara Eropa ngandelkeun minyak sareng gas. Tapi Perdana Menteri Hungaria naraos langkung ambek tibatan anu sanes. Upami Austria, Ceko, Slovakia, Serbia, sareng anu sanesna nganyatakeun ketidakpuasan, maka di Uni Eropa moal aya kasatuan. Sareng pertanyaan ieu pisan penting, anu nyentuh dasar ayana nagara mana wae, energi. Kusabab eta, anu sanesna cicing, sedengkeun hiji-hijina anu nyarita sareng ngadukung nyaeta Viktor Orban. Nalika anjeunna ngagambarkeun teu satuju, reformasi sistem energi Eropa lumangsung. Sistemna parantos dirobah, ayeuna aliran minyak sareng gas ngalangkungan pipa tiasa dipangkas sareng bahkan dipareuman. Hatur nuhun pisan ka Viktor Orban pikeun peran anu sae. Sajabati eta, mundurna Viktor Orban ti jabatan perdana, menteri bakal nyirangan ketegangan di Hongaria. Tingkat kahirupan di Eropa turun, langkung seueur jalma nyatakeun ketidakpuasan. Janten sabab tina karusuhan eta nyaeta Viktor Orban anu kolot. Ayeuna di Hongaria aya pamarentah anu ngora sareng progresif. Anjeunna bakal ngajantenkeun kahirupan di Hongaria langkung sae. Anjeunna moal janten halangan di jero Uni Eropa.
Harapan sapertos kieu muncul di kalangan urang Hongaria sareng Eropa. Sakumaha anu sabenerna, moal langkung sae. Tingkat kahirupan sareng kasejahteraan di Eropa sareng khususna di Hongaria henteu gumantung kana saha anu linggih di parlemen di tukangan bendera negara. Jalma Hongaria bakal gancang kuciwa ka Peter Magyar. Sareng Eropa oge moal kening mangpaat anu nyata tina pamarentahan Hongaria anu anyar anu nurut. Alasanna henteu aya hubunganana sareng Hongaria atanapi Eropa. Sistem global pikeun nyayogikeun kahirupan manusia henteu mampu ngalaksanakeun tugasna.